Moal aya jelema di dunia nu kieu yeuh. Ye si Nur Hasanah hui daripada disepan nepi ka jadi dina naon ieu teh? Da lain dina ieu mah dina wadah bumbu ieu mah nanana ogen. Gusti nu agung aya jelema ngedul teuing ya Allah, masa Allah. Lamun dibikeun maka urangnya ceuk tati ieu teh meureun geus disepan. Ibi ari maneh sok naon gawe atuh nepi ka kieu hui. Hah? Tuh ieu teh bisa kena dimakan tuh ari hui geus kieu. Hui geus kieu ieu. Ya Allah, masa Allah. Nur Hasanah. Komo ieu mah geus jangkung lucu tuh. Gimsang sanu jualan gimsang? Bae teu nanaon atuh asal ulah ngomongkeun ieu. Maneh aneh. Komo ieu mah alus buleud huina teh tuh. Lain si Ibi ceuk urang mah kamari teh dibikeun nya ka hareupkeun memeh jadi teh. Kaposkeun. Di pos mah da sagala ge diasakan ya ketan dibubur. Aya hui meureun kete dikolak. Geus ieu mah jadi hiasan ieu mah. Oh bisa dimakan. Tuh. Dipelak dihareup wah dihareupkeun loba tangkal hui mah teu kudu melak teu nu ieu mah geus sirna di dahar si Nur Hasanah. Naon? Teu meunang nya. Jadi masing dina kentang ge. Aya naonan? Namun geus kieu di dahar ulah we basa eta dina naon atuh mah sadina ulah cenah kitu ulah. Geus jadi Kitu mah. oh bisi jadi na beuteung meureun cetati ulah teh meureunan. Aing geus jadi ulah mah nu alus tuh tangkal hui. Hai. Diseuri aing. Yo Ibi tenan deui ya bisa rek cenah jadi mah ka ditu ah. Abi mah da teh nyangka hui.